Hatur nuhun Padanu. Tos katampi. Hilap. Tos janten pajabatnya. Wilujeng. Tapi kade kedah amanah. Kedah jantan berkah. Tantosna atuh eta mah Mang Mitra. Pan sakantenan Mang Dandung ngelem ka dieu teh sakantenan bade mendakan Dewi Pangaping ngalangkungan sasajen. Maksudna Pak? Mun pan tahun ieu teh panena rugel. Panena ngecewakeun. Kek tadi ngalangkung jalan kampung teh. Mohon Pak, terus pisan. Tah pangaping teh katawisnya. Sakitu pasawahan nu upluk ngaplak nya eta gararing sadayana. Mohon kunaon nya? Ku sabab kurang sasajen. Tah sapertos ieu teh disiapkeun kangge acara engke sore. Iya Pak. Gusti nu agung. Padanu masih kabengkeut ku kawasaro nu di alam poek. Duh Pak, hapunten. Sanes badai mamatahan ngojai kameri. Tapi sajatina hasil panen mah Gusti nu nangtoskeun. Sanes roh-roh nu di alam poek. Aduh Padanu. Kumaha atuh nya ieu teh? Ieu mah padahal ieu teh modal sorangan, modal pribadi kumaha deui ieu teh nya? Leres Padanu. Eta teh lepat. Salesna urang teh kedah ngandel ka Gusti, ka Pangeran anu murbeng alam. Mantena anu ngawasaan sareng kawasa di langit sareng di bumi. Tas udah kumaha tuh ieu? Padanu kedah ngadua. Nyungkeun hikmah di Pangeran. Kumargi Pangeran parantos ngadawuh sapertos kieu. Pangeran teh baris maparin pisnangeun kanggo Padanu. Sanes nyilakakeun. Sejak maparin hirup anu pijamugaeun kangge kapayun. Duh, leres pisan Mang Mitra. Oke atunya urang batalkeun ka urang SMS heula ka protokol acara ritualna. Atos. Nah atuh Mang Mitra sim abdi hoyong didoakeun nyuhun didoakeun. Saya pisan pamadegan teh Padanu. Hayu atuh urang nganada. Gusti anu Maha Agung, abdi anu teu daya upaya dina dangat ayeuna saja nyuhunkeun pitulung ti Gusti. Sacara khusus kangge Padanu supados dina panen kapayun anjeunna tiasa hasil. Nuhun Gusti, dilebet jenengan Gusti Isa Almasih. Abdi sadaya parantos nganada sareng ngucap syukur. Amin. Amin. Nuhun Mang Mitra, nuhun pisan. Cep Sami-sami Padanu. Oh, di Padanu. Rampes. Kumaha Padanu hasil panen teh? Hasil panen tahun ieu hasilna mut sekil saya pisan. Puji Gusti. Mohon. Pokoknya dikintun engke beasna kualitas nomor hiji. Hatur nuhun Padanu. Mohon Gusti ngaberkahan.